Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka bari berewek bajuna Nyi Warsih teh dipaksa dilaan nepi kasarowek ngang Karawak. Breh badan Nyi Warsih nai koneng katembongna neh noy matak heroy nu tolo heor. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Najis diresian setahan. Teu sudi aing dipaksa pirusa ku sia. Teu sudi. Gurinjal. Nyi Warsih ngagurinjal. Sarta ngan jekuk we dampal sukuna nejeh kana dada Bah Murtadi. Bak atuh. Bah Murtadi nang karak bengkang. Tapi ngan sakedapan geus udang deui. Sarak gabrug we aya nama Nyi Warsih teh didekeman badis we ucing ngadekeman beurit. Memeh dihakan digulang kaper heula. Tapi sabot kitu teu kanyahoan ti mana jolna. Lebat aya nu ngajorelat cilik tukangan Bah Murtadi anu keur moho ngadekeman nu bahenol nerkom. Tapi Nyi Warsih oge teu cicing, gawena teh adug-adugan we bari totojer jeung gugurinjalan hayang lesot. Ngan Bah Murtadi pageuh ngekeuweuk Nyi Warsih anu rek dipake korban nafsu setana. Tina bakating kuripuh beak tanaga antukna mah Nyi Warsih teu walakaya pasrah kana nasib anu baris karandapanana. Reup manehna peureum bari sasambat. Gusti, ulah sasi, abdi nada pitulung. Muka Gusti abdi nada perang tayungan. Mugi abdi disalamatkeun tina kajahatan nu bade tumiba ka diri abdi. Gusti. Nyi Warsih hatena galecok. Da ari nyarita mah teu bisa, puguh sungutna dibekem, dicocokan ku wawalun. Tega beg era, kolot-kolot maksa mirusa anu teu suka. Hiu, jebrot, dampal suku nu anyar datang teh nyayang kana iga burungna Bah Murtadi. Denghak, Bah Murtadi ngadang heungak, bari ngagorempal. Hiu deui, dampal suku jebrag nyusul tepus, cekuk, bener pisan kana urat beheungna. Obat. Bah Murtadi ngoceak bari blak we nang karak bengkang. Sarta harita keneh ngusek kapaehan teu inget di bumi alam. Karawak Nyi Warsih disangkeh, direlat, dibawa nyingkah kan urada anggang. Sok digolerkeun dina rungkun anu buni. Kolebat deui. Eta nu anyar datang teh muru kalebah Ki Sumanta. Anu keur diungkulan bedog ku si Juha. Kalawan teu makrama deui, ari gajrig nicak taneuh ngan cekuk kekemplongna ditajong. Galeong, si Juha gagaleongan. Tacan ge eungeuh kanu najong, geus jebrode dihanca puhu ceulina. Dipeupeuh ku peureup buleud. Tobat. Aduh. Si Juha koceak dengek, bari teu bisa ngalawan. Kadenge ku batur-baturna atuh robe nyarampeuk bari meresat bedog. Geus teu tatapasini deui, sebrut pada narajang. Bedog-bedog manibut bet rek dipake nigas jalma nu anyar datang. Bawa ka era sia. Rajin wanita ka aki-aki jeung ka awewe. Sarta Karawak we
Suku si Juha dicerak dipake panggebug. Tumrapna ka batur-baturna si Juha. Lain deui ngaranjugna. Maranehna teu wani narajang. Sieun bedogna matak nyilakakeun baturna. Manur, manur. Man balawar we. Badan si Juha dibalangkeun ka luhur. Grep. Rag-ragna nyelap dina dahan tangkal waru. Jerat, crig, nincak taneuh. Gabrug ge ngarau ki Sumanta anu ngajejer bobolot getih. Blesat. Lir jamparing nu leupas tina gondewa. Ngan sakiceup geus las we teu kabireungeuh deui. Sarta terus we muru ka tempat Nyi Warsi tadi waktu digolerkeun dina rungkun. Kabeneranna teh Nyi Warsi geus eling deui. Sarta manehna keur cenluk we diuk. Barang breh Nyi Warsi mireungeuh anu datang manggul akina. Lain deui bungah-bungangangna. Tetela akina teh najan tatuparna oge. Tapi teu nepi ka ajal. Ari eta nu anyar datang sarta nulungan Nyi Warsi jeung Ki Sumanta teh. Tayarian tibah janur urang pasir kutawaringin. Manta. Ayeuna mah urang kaditu nya. Kalmur kaula di pasir kutawaringin. Sabab najan betah di Cihawuk oge. Andika teh sasat nyang hareupan bae bahaya. Bah Janur nyaritana deuleuy ka Ki Sumanta. Ongkoh apan urang mah lain wawuh sakatiga lin. Nya keur kuring mah narima we disambat ku Andika teh Ki Nur. Tapi kumaha ya incu kaula. Meureun nu jadi bapana teh moal nyahun mun urang pindah ka Kutawaringin. Tada teuing Ki Bagira kokot tetenganana neangan ka manelosna nu jadi anak. Ki Sumanta bari red ka Nyi Warsi nu jadi incuna. Kituna teh siga anu menta pertimbangan. Batan urang aya di dieu teu boleh jadi bulan-bulan anu jarahat mah. Mending ge urang pindah we ka lemburna Bah Nur. Nyi Warsi oge jadi satujueun. Tah geuningan si Nyai oge kitu banta. Hayu ayeuna mah lah urang miang beung beurang keneh. Atuh geus kitu mah bral we Ki Sumanta Nyi Warsi jeung Bah Janur pada mariang di daerah Cihawuk rek muru ka Kutawaringin. Sanggeus Bah Janur jeung Ki Sumanta katut Nyi Warsi geus jarauh ti dinya. Bah Murtadi anu tadi ngajejer kapaehan ku Bah Janur harita ngorejat hudang. Berangret ka anak buahna kabeh ngajalajeur malah apanan si Juha mah kokoceakan badis we budak bolon leweh menta kejo ka indungna. Puguh si Juha mah badana nyelap dina dahan tangkal waru dinu cagak. Abah, kuring ya bah, tulungan, bah. Si Juha gura-gero ka Bah Murtadi. Aturet Bah Murtadi kalebah datangna sora. Sidik, sora si Juha. Ay. Kunaon ari si lain Juha? Bet kabalinaan ulin teh ha? Bah Murtadi muralang bangun nu kacidakeulna. Lain ulin-ulinan bah. Kuring tadi balangkeun ku jelema nu tadi teh. Eta geuning abah ge nepi ka ngajejerna. Komo kuring. Si Juha na malang. Atuh gentak bae ku Bah Murtadi teh si Juha diturunkeun tina tangkal waru. Kitu deui nu sajena. Si Juber, si Meon jeung si Doreb harita keneh disepakan. Nepi ka hararudangna. Rudang sia, lain kalakam molor we. Bah Murtadi bari muril-muril kumisna nu sagede biris orok. Korejat si Juber jeung si Meon jeung si Doreb harudang. Panonna kekerenceman bari digisik. Badis we anu mentas saretibra. Jurung kunung narangtung sarta terus nyalampeurkeun ka Bah Murtadi nu jadi gegedugna. Ramcada sia wah guam.
Nah tara diingetkeun ha, rek ku aing diwarah gelut ha. Ha? Nah, Bah Murtadi nepi ka peporongos. Sedengkeun curugna meni bentik-bentik we balas dipake tutunjuk ka anak buahna. Saurang oge taya nu lemek. Puguh geus pada nyaho. Lamun karepna Bah Murtadi dihulag atawa ditembal, lain lempes ngulapes, tapi kalah ka beuki nyangangang. Kitu teh mah puguh jalma bedang wangkelang dibeakeun ku sorangan. Watak pikeun anak buah nama mending ngabetem batan kudu menang panyiksa. Ya. Mana nih mah? Kalabar sakit tu awe moherna nepi kaleupas. Tepogo kamana kudu nyusulna. Nah matak naon mun tadi teh salah saurang ngajingjing incuna si Sumanta. Dasar kabeh balagug. Nyaho kana pangabeugin nu jadi guru. Bah Murtadi jadi ejegeler badis we dursasana weurgadung. Kumisna teu weleh dipuril-puril, sedengkeun sungutna ngabudah balas ngawak-wak nyarekan anak buahna. Sabot kitu anu jorela teh manis sakilat naker. Kabireungeuh aya nu ngolebat. Les deui we teu ka tembok juringkangna. Oguh we. Tumerapna ka Bah Murtadi mah jadi ngarasa curiga. Sabab nu bieu ngajorela teh pasti musuhna anu tadi ngagagalkeun pamaksudanana. Montong jojorelatan kawas curi jarian sia. Temongkeun mun nya si lain lalaki. Aing tacan medok deuleu. Najan tadi kungsi ngajoprak oge. Bah Murtadi nyakakak. Bari panona rurut reret ka sabanjuru. Sabab nu ngajuringkang teh bet teu kabireungeuh jirimna. Geuning tayana naon, Bah? Prabowo tadi mangan tetenjuan wungku, Bah. Meh urang keur aya kasieun. Si Juha dumeh manehna nyaho yen Bah Murtadi nu jadi gegedugna tadi ngajejer teu eling-eling. Miwir sia ditampiling ku aing. Bah Murtadi ngarasa keheul asa dilelewean ku si Juha anu nyaho rusiahna. Sabot kitu. Juringkang. Dina lebah rungkun saliara kabireungeuh rungkun saliara teh oyag jiga anu dieusi ku raja leuweung atawa ku bagong anakan. Harita katenjoan ku Bah Murtadi ngan kop we kana batu koral sagede peureup bolowar we. Dinu jujuringkangan dina rungkun teh dibentur gorobas kadenge ku sararea batu teh ngagorobas kana rungkun. Tapi teu sabatara lilana ngan siat teh tina jero rungkun saliara teh aya nu ngabelesat sakijep geus ngabeletuk manten kana tarangna Bah Murtadi. Waduh, naon teh ha? Bari kop we batu nu cikeneh ninggang kana tarangna teh dicokot. Ari breh teh si horeng batu anu tadi dibenturkeun ku manehna. Oguh we. Bah Murtadi lain deui kagetna. Ongkoh ayeuna mah apan tarangna jadi buncunur sagede nog entog. Urang ajar sesetan. Kaluar koplok. Montong nyempot dina jero rungkun. Ayo. Urang patutunggalan jeung aing. Aing ieu si Murtadi. Urang Cisaluni. Cadu mundur haram ngejat deuleu. Ayo bijil sesetan. Bijil. Bah Murtadi nyakakak. Sarta terus we nyarekan anu maledog. Siat gelat trik. Hareupeun Bah Murtadi aya nu ngajega hiji budak ngora dedeg sampe rupa hade. Simbar dada awakna badag sembada. Kisilah teh Bah Murtadi nya. Pantes atuh ngomongna
heuras alah batan nyerek hawung. Ngeras badis we dodol ninggang keusik. Kaula moal males maledog. Lamun ku Andika teu dibaledog. Ayeuna Andika nangtang galungan ka kaula. Ku kaula ge moal diantep. Tapi baris dilawanan. Mun Andika cadu mundur haram ngejat. Kaula oge moal ngejat satunjang beas. Hayo, rek kumaha deui? Ceuk eta budak ngora nu ngajegal teh. Panonna neuteub seukeut nandakeun lain jalma jore-jore owasena. Jocunguk teh. Wani kongkorongok. Lamun hayam onaman kaharti. Pati-pati kitu. Saha ngaran Andika, ha? Bisi modar kaula hese nyalabarkeunana. Ayo geura jawab. Jawab heula. Memeh di podaran ku aing. Bah Murtadi berserepet mesat bedogna nu sagede dampaleungeun. Pogo we. Bedog gede kitu nya berat nya seukeut nurutkeun ijiran herangna bedog mah. Nah, tacana naon geus ngaluas bedog parenti cocolek tarasi di pasar. Ya, Murtadi. Lamun Andika hayang nyaho ngaran kaula. Tuh sarua tuh jeung ngaran gunung nu itu tuh kiduleun Gunung Wayang. Windu ngaran kaula teh. Pokna bari nulak cangkeng. Usaha guru sia teh, ha? Setan. Mana wani ka aing teh, ha? Bah Murtadi nanyakeun nu jadi guruna. Sanyana lembur matuh mah kaula teh di daerah Ciwidey. Ti padepokan Sanggar Waringin. Nu aya di Gunung Tambak Ruyung. Ari nu jadi guru kaula mah da moal anu bireuk deui ka Aki Masri. Nah Andika nyaho ka guru kaula Aki Masri. Windu nyaritana tatag pinuh ku wawanen. Nyaho deui. Aing mah teu wawuh. Teu ngadengeri ka acan. Kangaran guru sia, setan. Hah? Tapi da bongan sia geus nya campah ka aing sabatur-batur. Ayeuna pur untul kari tunggul, lar gagak kari tunggak. Eueuh si Sumanta jeung incuna Nyi Warsi. Nya sia gantina nu ku aing pasti di podaran teh. Ngarti? Bah Murtadi ujub takabur. Pedah nu disanghareupanana hiji budak ngora. Kaula mah teu ngarti meus-meus acan. Nah ari Andika teh keur mabok arak ketan hideung atawa memangna geus eur acung. Ngomong teh sangeunahna pisan. Ayeuna mah da geus kieu jadina. Hayo. Lain Andika teh hayang galungan jeung kaula. Windu nyaritana teu sarasrog we maju dua lengkah ka hareup. Ai. Lain ngajaran dog sia cecelan. Hayu kapung waku buaya mangap tah. Ulah diantep podaran we sakalian. Atuh kalawan teu dihucuhkeun deui. Breg we. Anak buah Bah Murtadi ngoroyok. Tapi saurang oge panarajangna teh taya nu keuna. Malah sabalikna anak buah Bah Murtadi meh kabeh ngajarongkeng. Wari utah ugar. Sugan hayang dipodaran ku aing sia teh, ha? Bah Murtadi kacida nafsuna, bareng mireungeuh anak buahna ngajarongkeng. Yah, Murtadi. Kula mah teu hayang dipodaran ku Andika teh. Sabab nu bakal nyambut nyawa kaula mah geus aya angin nu kagunganana nyaeta Gusti Allah. Kaula moal baha. Upama Gusti Allah ngeresakeun kaula ajal. Tapi upama Andika anu rek ngagunasika nyawa kaula nya najan nepi ka patunjang-tunjang ge kaula mah moal sungkan, kaula moal ngejat. Sok lah, ayo urang buktikeun. Nah Andika teh bisa nyabut nyawa kaula. Tapi lamun teu bisa ulah sambat kaniaya. Andika jalma murtad.
ngaran teh si murtadnya. Nya, Andika mah berarti jelema murtad. Windu nyaritana dibarengan ku ngahehe. Sedengkeun ucapanana kadengena matak ngeres kana cilibah murtadi. Setan alas ya. Tak bisa memeh sia di podaran, aing hang nyaho lah. Hah? Maksud sia teh setan. Aya naon? Wong na jauh-jauh ti Ciwidey, manto ka dieu, ha? Bah murtadi nanyakeun. Nah sia teh rek ngadon sosor kojor atawa aya naon? Ayo sebutkeun heula. Ameh puguh deuleu. Mun cita tadi atuh Andika nanya teh. Lain jojo rek maehan weh. Ya, murtadi. Jauh-jauh di jugjug, anggang-anggang di teang teh. Kaula teh rek neangan bebene anu matuhna di dieu di Cihawuk. Tapi ari datang ka dieu betempatna oge geus dibolak-balik ku Andika sabatur-batur. Windu nyaritana teuneng ludeung teh kasieun. Wana saha? Ha? Bebene sia teh ha? Bah murtadi nalengteng. Nya eta nu boga warung di dieu, Nyi Warsih incuna Ki Sumanta. Ngan kaula rek nanya, sugan we Andika nyaho. Jeung naon sababna pangna warungna diburak-balik kitu. Windu nyaritana rada leuleuy. Nu dipalar meunang katerangan. Eta si Warsih incuna si Sumanta. Atuh eta bagian aing deuleu. Teu pantes keur si aing mah. Bah murtadi ngagakak. Kumaha? Dedengean teh bagian Andika. Ari ayeuna kamarana jigna sabada warung diburak-balik ku Andika teh. Windu nalengteng. Oh, di bagian dewek. Bagian aing dulu. Da tadi ge ku aing teh rek dipurak. Ngan kabur aing wa gubug. Cenah ku si Janur. Meureun ayeuna mah. Weuh. Geus dipurak paisanana ge. Bah murtadi mapanas Windu. Janur. Saha si Janur teh? Windu ngahuleung ngaraga meneng. Asa kakara ngadenge nu ngaran si Janur. Kek lanan murtadi. Pantaran saha si Janur teh? Wah. Kadeulana ku aing mah nya salureun aing deuleu. Nganting urang mana? Nu mata ku aing sabatur-batur di teangan. Lebar deuleu. Lebar. Eta ku paisanana. Moal teu pedo. Bah murtadi dari apisan. Atuh tuh merapna ka Windu rada oge ngarasa bungah. Najan tacan nyaho di mana ayana Nyi Warsih nu jadi bebene pamepes hate ayana. Hampir aku sugan apan tadi kubah murtadi disebutkeun yen nu mawana teh aki-aki saluhureun manehna. Hal eta pisan anu teu matak salempang kana kasalametan dirina Nyi Warsih. Tapi najan kitu sabab nu ngalantaran geunana sidik bah murtadi manehna hayang ngawara heula. Jadi lamun kitu mah sidik atunya nu ngaruksak teh Andika murtadi. Tah kusabab kitu Andika kudu tanggung jawab kana kalakuan Andika nu kacida kurang ajarna. Windu mancing maung di jero guha nu dipalar supaya bah murtadi nafsuna ngabudael. Aya cacing kongkorongok euy. Rek sosoroh modar sia teh ha. Ku aing oge moal diantep. Ayeuna keneh dilekek deuleu. Bah murtadi bersabrut we narajang. Bereupna nu sagede jeruk bali teh disambarkeun kana beungeutna Windu. Karokaya Windu oge lain pamuda jore-jore. Puguh muridna Ki Masri ti Padepokan Sanggar Waringin. Atur lap we.
Windu Depok sarta waktu perep Abah Murtadi ngahiuk ngan sakilat dampal sukuna geus ngacekuk kana sikuna. Walah, Abah Murtadi ngagoak bari muringis. Puguh siku ditajong piraku teu nyerina. Setan bangsa, wani-wani ngalawan ka aing, ha? Ayo, main, deme, cibluk, sadur. Jagakeun eta mangkeluk teh. Bah Murtadi ngahucuhkeun usung esangna. Atuh, geus teu antaparah deui. Puguh apan tadi teh maranehna kungsi ngajarongkeng ku Windu. Pikeun malas ka nyerina ngondar we Windu teh dikoroyok ku tujuhan. Seprut si Cipluk jeung si Deme babarengan tigigir kencakatuhu narajang. Perep-perepna ting hariuk rek dipake mepeg sirah Windu. Sedengkeun ti beul hareupna si Dik, si Juha jeung si Sadur katut si Muin. Windu ras inget kana papatah nu jadi guruna. Cenah lamun gelut dikoroyok kudu bisa ngagunakeun gerakan londok malih warni. Inget kadinya sakilat Windu narajang si Cipluk nu aya di katuheunana. Jebron, Cipluk ditonjok sarta leungeunna dikenyang dibantingkeun kalebah si Deme anu nyeureudeg ka hareupeunana. Gobrok, si Deme jeung si Cipluk diadu hulu. Kalebah crig, Windu aya di tempat si Cipluk. Tapi si Juha babarengan jeung si Muin katut si Sadur narajang barengan ngagunakeun bedog-bedogna. Windu teu burung we ngalenyap hatena. Dumeh mireungeuh bedog-bedog ting kolebat rek ngahanca badana. Tapi lain oge Windu muridna Aki Masri. Sakilat manehna ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Sakilat nyabut dua siku-sikuna dipake ngahalangan sirahna. Tang! Tilu bedog ditakis ku dua siku-sikuna. Jerig-jeug. Si Juha, si Sadur, jeung si Muin. Kuda-kudana pajengjar. Puguh tanagana katahan ku gerakan siku-siku anu oge ngagunakeun tanaga anu rosa. Sabot kitu anu jorelat teh si Doreb nyampeuk bari ngaheumbatkeun bedogna. Rek dipake nigas beheung Windu. Sakilat Windu ringeus. Ngagentak manehna nakis ku siku-sikuna. Ngagunakeun gerakan capit hurang. Kerbal, olonyoan we. Bedog si Doreb lesot tina dampaleungeunna. Sakilat bedog ditinggang perahna. Ana belenyong cerap we congo bedog teh nancep pisan kana hulu angeun si Doreb. Kitu teh mah sasat senjata makan tuan. Tobat. Koleab. Si Doreb ngoleab nusa terus nak ngajejer jadi banusan. Setan bangsa, ha? Wani-wani mateni si Doreb. Jeung aing sesetan. Bah Murtadi ngagentak nyabetkeun bedogna ka Windu. Puguh sasat keur talingeuh bis bae bedog Bah Murtadi teh nigas beheung Windu. Ngan untung we Windu kaburu keneh ngareundeuk. Anu saterusna Depok. Mireungeuh musuh ngagunakeun gerakan Depok, Bah Murtadi teu gana-gana narajang. Apan tadi oge manehna kungsi kabeunangan. Sikuna ditajong. Nirik kana kaayaan kitu ngan ohek-ohek we Bah Murtadi reureuhak. Nu saterusna disebrotkeun kana beungeutna Windu. Atuh. Puguh we tumrapna ka Windu mah lain deui geuleuhna. Ku kituna gentak manehna ngajaul sarta crig we manehna nincak taneuh. Salamet tina panarajang ciduh kentel anu dikaluarkeun tina sungutna Bah Murtadi. Nah, setan pakai ngejat. Apa lain hayang ngabok dak aing, ha? Ngeunah deuleu dak aing mah asin palem. Bah Murtadi nyakakak ngeunah seuri. Nyatang tuna oge ngeunah. Keur andika mah Murtadi. Tong bororeuhak. Dalah podo sero oge ku andika mah. Biar aku teu karasa ngeunah lin. Windu malikeun omongan Bah Murtadi. Setan kurang ajar sia. Sugan hayang dibebehkeun tah cacapek teh.
bari sabrut deui we. Bah Murtadi ngahembatkeun bedogna. Puguh bedog sagede dampal eungeun. Nyarubak nya kandel. Nepi ka sorana oge ngahiung bakating ku tarik-tarikna nu ngagunakeun tanaga rosa. Tapi Windu teu cicingeun, gendak manehna mundur sababaraha lengkah. Maksudna mah pikeun nyingkahan panarajang bedog Bah Murtadi. Ngan orok kaya. Anu jetruk teh suku Windu titajong kana akar kai. Atuh ngacuralit we. Badana ngajurah roh. Hal ieu teh kesempatan hade pikeun Bah Murtadi mah. Manehna geus ujug we yen sakali ieu mah Windu moal bisa nyingkahan seseukeut bedog. Pasti ambles kana beheungna. Ngan nyaeta monggo manusa mah ngan saukur boga kahayang. Da ari nu mastikeun paeh hirupna manusa mah anging pangeran nu maha kawasa. Ya oge nasib Windu nya kitu pisan. Duka ti manajolna. Ngan sakolebatan pisan karawak we aya nu ngarawu sarta sakilat geus teu kabireungeuh juringkangna. Saha andika nu wani nulungan musuh kaula? Hayo nya heup. Lamun teu aya podaran ku aing. Bah Murtadi nafsuna ngabudael. Puguh rek sabek-beken pisan. Kari-kari sasaranana leungit. Mana pantes we rek amek nyedek tanah medek oge. Ayaku gampang pisan. Gahahangu nyawa batur teh Murtadi. Ya, kaulah mah lain rek mang menangkeun ieu kisilah. Ngan sakadar nulungan. Ulah ieu kisilah ajal konyol ku Andika. Tapi pati-pati paeh oge leuwih hade ngadu jajaten heula. Lain kitu jalu. Eta nu cumarita teh aki-aki nu tayalian ti Bah Janur. Ngahaja datang ka dinya. Maksudna pikeun talatah ka urang dinya. Bisi aya Ki Bagira bapana Nyi Warsih neangan supaya dituduhkeun aya di daerah Pasir Kutawaringin. Ngan barang nepi ka palebah dinya, kadenge aya nu keur parere omong. Si horeng Bah Murtadi sabaturna jeung Windu. Nu matak waktu Windu sasat rek manggih cilaka, ditulungan ku Bah Janur. Anu ti heula nulungan Ki Sumanta jeung Nyi Warsih. Windu nu harita kakara ditulungan ku Bah Janur, kacida ngarasa bungahna. Cacakan mun teu ditulungan mah. Bawa manehna teh geus ngababatang, ngajoropong di tengah pakalangan. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti. Masih kena di paparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.